Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Dina mangsa pisumpingeunana putra manusa, karajaan sawarga mapagkeun panganten lalaki. Nu lima barodo, nu lima deui caringcing. Anu barodo ngan marawa lampu bae wungkul, henteu marawa minyak keur nambahanana. Sabalikna, anu caringcing mah minyak keur nambahanana oge marawa. Panganten datangna elat, nepi ka mojang-mojang teh tarunduheun tuluy kasarean. Sanggeus tengah peuting aya anu caceluk. Panganten datang, papagkeun. Mojang-mojang tingkorejat tuluy pakepuk maruru lampuna. Ceuk nu barodo kanu caringcing. Bagi minyakna saeutik, lampu kuring rek pareum. Ceuk nu caringcing. Teu bisa. Moal mahi dipake kuduaan mah, meuli we ka warung. Nu barodo arindit mareuli heula minyak. Sabot kitu panganten datang manten, tuluy diiring ku mojang-mojang anu caringcing ka tempat pesta. Panto tempat pesta tuluy dikonci. Sanggeus rada lila, mojang-mojang barodo teh daratang kadinya gegeroan. Juragan, ieu abdi widian lebet. Ku panganten lalaki dijawab, "Teu, kami teu wawuh ka maraneh." Saur Yesus deui, "Ku sabab kitu sing taki-taki, sabab maraneh teu nyaho iraha piwaktueunana. Dina mangsa pisumpingeunana putra manusa, karajaan nyalukan bujang-bujangna rek nitipkeun duitna. Ari nitipkeunana kumaha kasanggupan bujang-bujangna bae. Kanu saurang nitipkeunana 5.000 uang emas. Kanu saurang deui bujang anu dititipan 5.000 buru-buru ngagolangkeun duitna, meunang untung 5.000 deui. Anu dititipan 2.000 oge duitna digolangkeun, meunang untung 2.000 deui. Ari anu dititipan 1.000 anggur ngali lobang, duit dununganana teh dipendem. Lila ti lila dununganana balik tuluy balitungan. Bujang anu dititipan 5.000 datang mawa duit titipan jeung batina 5.000. Abdi ku juragan dititipan artos 5.000. Nyaritana kadununganana. Sareng ieu anu 5.000 deui batina. Ceuk dununganana, "Alus, maneh jalma hade, gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan. Ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami." Bujang anu dititipan 2.000 datang. Abdi ku juragan dititipan artos 2.000. Nyaritana kadununganana. Sareng ieu anu 2.000 deui batina. Ceuk dununganana, "Alus, maneh jalma hade, gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan. Ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami." Bujang anu dititipan 1.000 datang. "Juragan," carekna. Abdi terang juragan teh jalmi keras. Juragan ngalabuah sanes di tempat pelaku anjeun. Ngalapanen sanes di tempat kenging tebar ku anjeun. Kumargi sieun, artos juragan teh ku abdi di ruang dina taneuh. Ieu artosna. "Jalma goreng hate jeung pangedulan," ceuk dununganana. "Jadi nyaho maneh yen kami ngalabuah lain di tempat pela kami? Ngalapanen lain di tempat beunang kami tebar? Benerna ari nyaho kitu, duit kami teh pelak di bank. Sangkan ari kami datang eta duit geus anakan. Cokot duit kami ti ieu jelma, bikeun kanu duitna geus jadi 10.000. Sabab anu geus bebeunangan ku kami rek ditambahan sina leuwih loba, leuwih ti cukup. Sabalikna, anu henteu bebeunangan,
dalah nu aya di manehna kajeun kacida saeutikna ku kami rek dicokot. Ieu bujang tanpa guna teh jongklokeun ka ditu ka tempat nu poek, sina gegerungan ti beberegeg. Dina waktu sumpingna engke, putra manusia teh geus jadi raja, diiring ku sakabeh malaikatna, seuk nyalikan tahtana anu mulia. Jelema-jelema saalam dunya bakal dijagrakeun kapayuneunana. Anjeunna bakal misah-misahkeun maranehna jadi 2 bagian. Saperti pangangon misah-misahkeun domba ti embe. Nu balaner sina kumpul di tengeneunana, sesana di kiwaeunana. Raja bakal ngalahir kieu kanu di tengeneunana. Kadarieu aranjeun, anu diberkahan ku Rama kami. Geura arasup ka karajaan anu geus disadiakeun pikeun aranjeun ti barang dunya gumelar. Bareto waktu kami lapar ku aranjeun dibere dahar, waktu halab-hab dibere nginum, waktu keur jadi semah asing di aku dianjrekeun. Waktu keur sataranjang dibere pakaian, waktu keur gering dipulasara, waktu keur dipanjara dilongokan. Jawab nu balener, Gusti, waktos Gusti lapar teh iraha, abdi-abdi ngahaturanan tuang. Atanapi waktos Gusti hanaang, iraha abdi-abdi ngahaturanan ngaleueut. Waktos Gusti jadi semah asing, iraha abdi-abdi nganjrekeun. Waktos Gusti teu diraksukan, iraha abdi-abdi ngahaturanan raksukan. Waktos Gusti teu damang, waktos Gusti dipanjara, iraha abdi-abdi mulasara, iraha abdi-abdi ngalayad. Walerna, kieu sanyana ku kami diterangkeun. Waktu aranjeun ngalampahkeun kitu ka salah sahiji dulur kami anu panglaibna, eta sarua jeung ngalampahkeun kitu ka kami. Ari kanu dibelah kenca kieu lahirna. Geura nyaringkah ti kami. Maraneh anu disapa ku Allah. Geura les arasup ka jero seuneu langgeng anu geus disadiakeun pikeun iblis jeung para malaikatna. Keur kami lapar maraneh teu mere dahar. Keur kami halab-hab maraneh teu mere nginum. Keur kami jadi semah asing, maraneh teu nganjrekeun. Keur kami teu boga baju-baju acan, maraneh teu mere. Keur kami gering maraneh teu ngurusanan. Keur kami dipanjara, maraneh teu merosea. Maranehna bakal ngajawab kieu, Gusti, iraha abdi-abdi ningal Gusti lapar, hanaang, jadi semah asing, teu kagungan raksukan, teu damang, dipanjara, lajeng abdi-abdi teu nulungan. Waler raja, kieu mun harayang nyaho. Samangsa-mangsa maraneh embung nulung ka salah sahiji dulur kami anu panglaibna, sarua jeung embung nulung ka kami. Eta jelema-jelema anu karitu bakal dijongklokeun ka tempat siksaan langgeng, saur Yesus. Ari anu balaner, anu ngalakonan pangersa Allah, bakal hirup bagja tur langgeng. Sakitu dawuhan Gusti Allah.